Ari manglena di kaina aya keneh. Sok-sok nama tos lami nya, tos lami lah. Rupiahna jarang majalah atau napi media cetak anu umurna panjang saperus mangle. Mangle medal tahun 1857. Wah. Upami di kaina harusnya kan tos 35 tahun. Wah. Terus upami nomor manglena teh 2.874 anu terakhir ya, anu medal minggu ieu 874 medal minggu ieu ya. Eta harusna teh runtuyan kembang malati gitu nya anu biasana dianggo dina sanggul istri gitu ya. Panganten kangnya. Saperlu eta leresan sapetos dieu tah. Paling dia aya ieu. Ari medalna mah kapungkur pan di Bogor. Panaratasna di antawisna Pak Uton Mukhtar. Terus Pak Wahyu Wisana. Sareng anu sanesna di antawisna. Kapungkur di Bogor terus ngalih ka Bandung. Nah, ngalih ka Bandung kan pertimbanganana hari berita makan seserna biasanya mah di pusir kota gitu nya. Di pusat-pusat pemerintahan di antawisna di Bogor teh kali ka Bandung. Alhamdulillah terus di Bandung terasa di kayeuna. Kawitan di Jalan Buah Batu terus ka Jalan Lodaya, ya nama Jalan Pangkur. Di Bandungnya terus seluruh kali ngalih gitu. Alhamdulillah di kayeuna. Kan ari media mah bakal gumandung ke pamacana, mitra pamacana. Nah, pamacana teh mitra pamacana di kapungkur di kayeuna teh teras aya. Tangtos gentos kan, tapi regenerasi aya. Mohon. Tadi itu ya anu ti payon langanan biasana diteraskeun ku putrana. Ti putrana teh diteraskeun deui gitu. Ku incun lagi. Mohon, malih lain lagi kan upami nu langanna teh dah kapungkur cenah pun dian pernah ngalakan atau nabi dah kapungkur cenah pun akhir nu ngalanganan mangle janten tah bu cara kitu teh janten tukang lantaran mangle biasa teras aya gitu.